Lain apal teh enak aya berita ieu cenahnya jadi anu nganterkeun budak sakola teh ku bapana ayeuna mah. Duh aing paur euy. Paur ya mah kata der nyieun grup WA bapak-bapak teh anjir. Mimiti mah normal. Kete ngajak futsal cenah. Da biasa sok pangih teh di sakola. Hai, mah jauh kana teh anjir. Besok dress code-nya apa? Anjing geus katebak aing. Terus gitu teh. Oke mah cenah Jumat mah cenah urang beri nyeblak. Anjing hina aing hina. Ulas sampai ka terjadi eta bapak-bapak saking kuminengna gitu panggih di sekolah jeung bapak-bapak nu lain nepi ka boga grup. Anjing hina tadina aing nyinir wae pamajikan ternyata ayeuna ge ih anjing garila aing gila anjing dress code-na cenah ge. Lamun bisa menghapus deui we eta teh power buatan bapak-bapak kita lamun terbiasa ngumpul nyen seblak ngaliwat anjing. Aing garila teh garila anjing power tah